Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaqa amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus keluarga Jember, Ibu Rama, calon pengantin istri, aparatur pemerintahan desa, pangresa Pakuhu, miwah reng-rengan, petugas di kantor urusan agama, insyaallah dina ye enjing sejak mancen gawe ngaluluguan karena terlaksanana prosesi akad nikah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kumna kasuberining para wargi bersami-sami hadir hormat dan simkuring. Bismillah, jantan sekar pangiring catur ngajadi tutur selaku murus sampurnaning rahayu banjar jatining bagja. Alhamdulillah panundung ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina galeh lelembutan anu tinggal iwati setra naati gesan nampi jorelat hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan dua kalimat sadatae anu netepkeun pagusdan bari pasang subaya insyaallah moarek lunca linci mulang udar tina tali gadang kekeh kukuh antang mantang muarek monteng najan loba numun tangan. Salawat salam mangrupikeun hiji doa anu netepkeun ka dedeh anu maneh ka Gusti junjungan alam yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kawargian sadaya, titis tulis ti azali kulak cangkem bagja awak guratan tilau mahfudna, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, papasdan ti Gusti Yang Widi. Rehna dina dinten ieu dinten Senin kaping genap April tahun 2026 urang sadaya sejak nyakseni dua insan hamba Allah anu mana parantos sapuk krepuk gempungan ti anggalna sejadi istrenan nyatana kersana Jang Wawan Hermawan insyaallah sejak ka ngadahub ka teh dedeh. Mudah-mudahan paniatan dua insan hamba Allah ieu sing ngawujud cita-citana ngawujud rumah tanggi harapan urang sadaya nyatana rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal kurang kompak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu kawargian sadaya, hapunten ka sadayana simkuring dan ayu waktos dipayunan para sepuh para kiai bangersa Pakuwu sasanggem kaayasane simkuring teh sikil sambung lengkah ilat sambung talatah kanggo ngadugikeun gerentes manah nu janten putrana pangresa Pak RT Dadang tibabakan gitunya. Atau nu kahiji simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para wargi sadaya di dieu khususna ka pribumi rehna simkuring sarombongan parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima dipapag dihiap-hiap ku bahasa anu endah someah sanggem paripaos diamur ku kembang Tanjung paselang kembang kenanga malati nu jadi tawis kauningan galih pribumi nampi rombongan anu nembe sumping. Hal ieu teh estu matak tingtrim kana ati matak betah kana manah anu nyemah. Pamudah-mudahan pangbagea anu dasarna tina kaikhlasan nembe sing janten tatali asih
panyimpai rasa nu bakal nyanggrit pageuhkeun tali kawargian di antawis urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh nu salajengna simkuring sejak tamada wireh rumaos ngebantun rombongan nu sakieu seueurna da adat kebiasaan kumaha di palihan babakan mah pami aya nu bade nikah teh sok diantar ku sablok kitu nya ku salembur kumaha ieu mah caket tadi ge teu ngabujeng kana naon kendaraan tapi jalan kaki we ti babakan ka dieu nu akhirna ngalut ke ngabandalet sadaya warga blok babakan hampir 99% biasa angkat ka dieu. Ukituna tangtos dongkapna ka ieu patempatan ka bakal besan tangtos bakal bakal ngarepotkeun bakal ngaheurinan. Ukituna bahwa bilih di rombongan simkuring bila aya kata-kata atanapi perbuatan anu kurang berkenan di hati simkuring udah tawakum anu saageng-agengna atau anu salajengna rupina cunduk waktu simkuring nedunan pamundut panata cagara tincak mangsa balaka nguningakeun pamaksadan kukitu nama raos rek mobok mendak borowong rek netek mendak taraje nguping permintaan ti pembawa acara teh kumargi asa piraku tibabakan dijugjuk ka dieu upami teu aya nu dimaksud pamohalan anggang-anggang detean kasuka maju upami teu aya pamaksadan leres jauh tebihna pasti disungsi kumargi aya nu dipilari kapangarsa calon besan di dieu oge ka Bapak Opi sakulawargi di dieu insyaallah dina waktos ayeuna simkuring sejak balaka seperkawi simkuring rawuh rombongan dongkap ka ieu tempat teh teu aya sanes eta seja nyanggakeun silaturahmi nya ieu pisan nu janten cikal bakal simkuring sarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat teh nyatana sejak jajab Jang Wawan Hermawan ya. Sejak jajab Jang Wawan Hermawan anu mana Jang Wawan Hermawan teh dina waktos ayeuna keur mejehna mangsana dewasa gumeleber kumalayang mapai-mapai laratan kadar pangeran sumirewik niti takdir ti ajali panginten kumawantun lolongo kalebet taman kagungan besan di dieu rupina bae pasaran dog amprok sareng sekar anu nuju mekar mangkak nangtang sesep atuh nalika pun anak Jang Wawan Hermawan sumping karo rompok teh katingali guling gasahan lir kadudut lelembutan kepentang mamaras rasa hoyong metik nanging henteu wantun sanaos aya paripaos batu turun kesik nae kalapa tonggoheunana Jang Wawan purun teh dedeh purun tegas nama sami-sami pada bogoheunana saupami entah kawidian kudu jantan kagungan taman dan geuning taman teh dipager ku ajaran agama sinareng susila kumargi sakitu kapangarsa calon besan di dieu oge ka Bapak Opi simkuring nedawidi saurna teh campaka teh hoyong dipetik sejadi damel aleman sungkeman pupunden ati buah kasucian ati tempat sesampayan kaheman rasa bade didamel batu hirup saumur-umur bade diajak wajayan sagara rumah tangga bade diajak leuleman caladi laki rabi tupina sakitu gerentes manah pun anak itunya rehna di dieu teh panginten tos gaduh istilah mah kapunggur tos gaduh naon kembang panjileukan di dieu atuh anu salajengna hapunten simkuling rumaos rongkap kaya tempat tumorojok tanpa laratan maksudnya lusur saur kapungkur mapai sugan ngudag harapan janji pasinin tos matri dina ati sanubari rehna dina sababara waktos kapengker kulawargi simkuring kulawargi Pak Dadang sinareng kulawargi Pak Opi di dia parantos ngayakeun babadamian rehna dina dinten ieu dinten Senin kaping 6 April nyaeta sejak di Akadan kokituna simkuring dina waktos ayeuna aya maksad mitembeyan nyusul saur nagih janji sejak mahutkeun galeuh-galeuh rasa nu nyariara dina jero dada
galihna galih nu suci antawis Jang Wawan sareng Nedede pamudah-mudahan tinekanan sapaneja. Bapak Ibu kawargian sadaya simkuring atas nami kulawargi Jembal Ibu Rama panganten pamegat kersana Jang Wawan Herwawan diwuwuh ku para sepuh disakseni ku kadang wargi dikawitan ku awasan bismillahirrohmanirrohim simkuring nyanggakeun calon panganten pamegat anu wastana Jang Wawan Hermawan kapangarsa calon besan di dia kanggo ditikahkeun ka neng ka teh Siti Dedeh ka teh Siti Dedeh mangga nyanggakeun mung nyanggakeun teh nyanggakeun wungkul awak sakujur ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampang rambutna salambar getina satetes napasna sadami mangga nyanggakeun atuh salajengna boh bilih disebat wadul simkuring teu barang bantun mah da geuningan ku para wargi panginten katingali aya nu jingjing aya nu nangeuy jeung anu sajabina mangga eta ge disanggakeun panuhun ti simkuring ulah ditingali jumlahna ulah ditingali seueurna naengi niat suci nu maparina pamudah-mudahan eta teh sing janten jimat dina ngawitan rumah tangga Jang Wawan sareng Neng Dede. Bapak Ibu kawargian sadaya rupina sakitu kecap kedalisan pamasrahan ti simkuring hatur nuhun kana sagala peratosana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.